Aman doang nih ngopinya. Mulai numpuk doang ya. Lewat deh. Nempuan tuh nya sita aing ngerokok tadi. Waduh, berabi ya sita nempuan mah. Omim. Nggak ngelu aing baik. Gua aing keur ngerokok jeung ngopi. Malah lewat deh. Astagfirullahaladzim, Tasi Padoli. Sakit belum puasa dan mengerokok jeung ngopi saya tak. Ampun aing. Nikmat jasa ya Allah. Bulan puasa berang-berang ngerokok jeung ngopi. Woi, Padoli. Dia kolot-kolot lain puasa naon. Ampun aing. Kurang gak puasa Mim. Piraku bulan puasa kieu teu puasa. Puasa dia. Aneh toko bijeng rokok. Tadi kuaing kadel dia ngerokok. Kadel di mana sorangan Min? Urang ngarokok jeung ngopi. Jadi tadi ge urang ngalamun bae ti dieu kieu bae. Aing nempo dia ngerokok. Menit nikmat jasa. Kudu inget, Padoli. Kan kuari bulan puasa. Oke Mim. Ampura aingnya. Kumaha jing? Ja aing teu kuat. Teu ngarokok jeung teu ngopi mah. Geus kabiasaan teh ya. Rieu kana hulu Mim. Kudu inget Padoli. Dia kan geus kolot. Tapi aku dia kekituan baik aing ngarang ka dia ih. Hampura tuh Mim. Aing sebenarnya geus kabiasaan ieu kos kieu. Tapi aing keur penting ieu sahur Mim. Geus salat subuh. Aing pas udang tadi isuk-isuk. Kuat jing yang ngarokok aing ngopi. Aduh geus aing. Daripada ditu mending ngarokok jeung ngopi aing Mim. Geus dia Padoli. Cukup wae ieu dia teu puasa. Tapi dia wayahna aing mah. Isukan kudu puasanya. Ya Mim. Aing janji isukan aing erek puasa. Tapi ieu kopi can beak Mim. Aing beakeun bae nya. Aing geus beak mu dia. Hampura aing mah Mim. Mim ngarokok Mim. Mana dia Mim? Ngarokok Mim. Padoli, ikan belum puasa. Isukan urang bebersih musola. Urang ngalobakeun nanti karena pahala bae. Insyaallah Mim. Aing siap isukan mah. Masalah pahala mah nomor hiji Mim. Dia isukan samper aing bae nya ka imah. Geus Padoli. Engke ku aing isukan disamper. Nang kudu inget dia. Isukan kudu puasa. Siap Mim, melaksanakan. Isukan aing puasa Mim. Geus aing maulah heula aing. Balik ka imah aing, terus endang ngobina lah. Dia Mim, ada bisa adi, agak gua aing bae. Padoli. 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 Ya Mim. Oke, tangguhan gedeng. Dia ngesiap kan? Siap Mim. Saya berangkat. Padoli. Dia sok kamu kan? Isok atuh Mim. Ngajan setahun sekali ge. Aing isok lebaran doang kamu salah ge.
Dori, dia tunggan di heula nya. Siap Mim. Aing nak nyokot patalatan heula, geus tunggan be dieu. Ulah bel Mim. Heeh. Aing sieun sorangan bade dia. Iya, pengumuman hondak. Jaga ieu musola. Kebal amat sorong Mim. Buku bulan puasa kieu mah. Aing molor bae. Molor bae lah aing. Doli. Doli. Astagfirullahaladzim seeta. Mana molor Doli. Woi, Doli. Woi, slow. Dia Mim. Ngagetan aing bae. Buka aing keur ngimpi tadi ngopi jeung ngarokok. Kaget aing ya Mim. Dia lain bebersih malah molor. Nges tuh cokot barangna tuh. Pelana kumaha tah? Aing ka gudang heula. Mim. Galak amat ya. Mentang-mentang kaum musola. Sepon aja. Ada. Tuh di aing belah dia. Oh. Mim, enggak sih Mim. Aing mah capek. Kayak aing buka kumaha dia. Kayak dia deui nu kada san Mim. Dia Pak Doli. Karena kesak gitu. Hangus, kumaha di pe? Teu na sapunnya. Mim. Aing baik heula nya. Teu kuat aing haus. Aing bersih buka ieu. Oke, soalnya Mim. Puasa pertama aing ya Mim. Kudu disarekeun ieu Mim. Ampun Mim ya. Hangus kira itu. Awas dia bising buka deui. Dia Mim. Mentang-mentang kaum musola dia. Sekolah penjasa ngomongna. Duh, mau endah ya. Kudu dipandian ieu mah. Tun wae. Mane bae kaceng-kaceng. Ih. Si Krom jeung eta. Krom. Kenaon dia? Nge-game main. Puasa tuh dia? Puasa tuh Pak Doli. Emang dia puasa tuh Pak Doli? Puasa Krom lah. Pira aku geus gede kieu teu puasa. Kudu isinkeun awak. Terpercaya aing dia puasa Pak Doli. Coba aing nanya kana dia. Puasa geus menang seberapa poe? Ih, dia mah. Nanya nu kitu. Atuh karek menang hiji lah. Ih, dia Pak Doli bobolonan bae. Karek menang hiji. Puasa da geus menang 2 poe. Bagi aing mah karek hiji Krom. Soalnya kamari teu puasa. Emang dia puasa kamari? Astagfirullahaladzim Pak Doli. Dia ngalah kasah anjing. Atuh aing mah kudu tamat puasa sabulan. Namun teu tamat aing mau dibelikeun baju lebaran. Dia mah Krom. Mikiran baju lebaran. Emang kunaon teu dibelikeun baju lebaran? Atuh rugi Pak Doli teu dibelikeun baju lebaran mah. Mau bisa ngagaya. Krom. Puasa karek menang 2 poe. Terus ngomongkeun baju lebaran. Krom. Aing mau rokok ya. Aing ngarokok tuh dia. Nah dia ngarokok sare-sare kieu. Astagfirullahaladzim Pak Doli. Istighfar dia istighfar. Bulan puasa kieu malah nawarin rokok kana aing. Memanisin dia Krom. Mentang-mentang arek menang baju lebaran. Ditawaran rokok ogah dia kok aing. Ih, lain gitu Pak Doli. Ingat, orang kan geus kolot. Kan dia tadi ngomong gitu lain. Kecewa enggak dia Krom? Diajak ngarokok teu daek dia. Setelah dia molor-molor tah didinya. Ih, pan gitu dia Pak Doli.
kawan mah. Lihat dulu. Pak Doli. Doli. Waduh. Pak Doli yuk. Angkang ubah kita. Naon sih? Pak Doli. Berhenti yuk. Non Mim. Gua rekan bae dia. Berhenti yuk. Ayo siap Mim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, nuti kampung, nuti kota, pokoknya mah sa-Indonesia. Tong hilap. Channel Baremaja di subscribe. Mau nonton iklanan, wayahna betong dilewatkeun. Sakitu beti pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.